أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ngenahin ban Allahu Akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum. Sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepen jasa ka kaula nu kula ge resepen jasa ka anjeunna. Yastakuni wa astakuhu. Nyana rinduan ka kaula, kula ge rindu ka manehanana. Saha eta? Kumaha cirina? Jelema-jelema anu ti peuting hudang. Ti peuting kaderu ka kaula, ti peuting ceuri ka kaula, ti peuting zikir ka kaula, etalah jelema nu cinta ka kaula, kula ge cinta ka anjeunna. Anu manehana rindu ka kaula, nu kula ge rindu ka anjeunna. Kelamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta, saling mika rindu, ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah, kelebihan-kelebihanan. Lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Falikul isbah. Naik wari dalil kana maha penciptana Gusti Allah tadi tina tatangkalan jeung manusia. Wari naik kana masalah falak. Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh, nu ngajadikeun waktu subuh, nyingsingkeun waktu subuh tina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu, eueuh neon, eueuh listrik mah teu kadeuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah. Ta eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul, di mana hareup-hareupan ketika mata poe teu keur hareup-hareupan teu ngabogaan sinar, maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan. Mulai aya waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh teh saha? Gusti Allah. Tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya dua. Nomor kahiji adalah aya sinar heula ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadzib ngaranna. Ke sinar kedua ngaranna fajar shodiq anu nangtukeun kana waktu subuh. Begitu diteliti aya fajar kadzib, aya fajar shodiq, aya hiji keanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika. Bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani heula urang Yunan ge bingung, diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol Uzbek bingung lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka pan teh ditarik deui. Tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadzib. Eta panon poe keur meujeuhna di jero kunaon atuh aya sinar. Sinar tersebut ngebat panjang set. Tilok nyararaho jelema nu aya di majelis ieu malantaran tilok hudang subuh. Deuleu atuh hudang heula subuh sok heula jam 4 leuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadzib. Eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar. Sinar eta lah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli palak di dunia. Sok gerak bingungan kabeh ge etang ke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shodiq. Fajar shodiq mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set. Kemudian nyai-nyayan beki berang eta mah henteu surup deui.
tak eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haju eueuh deui sinar naon lamun lain Allah nu nyiptakeun waktu subuh saha deui sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti berbagai tafsir-tafsir nyaritakeun berbagai tokoh-tokoh falak nyaritakeun tentang sinar tersebut sebab ayana sinar teh tina hawa teh nu kasorot ku panon poe dari panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar sedangkan eta kan panon poe di jero keneh haju aya surup heula kahalangan kunaon datang ka kuari encan terpecahkeun geus moal aya nu bisa memecahkeun eta mah hiji penciptana Khaliqul Isbah Gusti Allah Subhanahu wa taala tah kuari subuh jadi beurang Pak nu ngajadikeun beurang teh sah tanyakeun coba ka urang Amerika tanyakeun ka urang Eropah tanyakeun ka urang Amerika Australia saha nu nyieun waktu subuh terus beki beurang walah ya Gusti Allah diciptakeun ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energina tinggi lantaran tina udang subuh malain deui ketika orang subuh teh ningali panon poe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamangpaatan sinar dina waktu subuh namun urang kasorot ku panon poe langsung dina waktu isuk-isuk eta panyakit-panyakit bakal raragagan sebab dina sinarna ngandung berbagai-bagai kamangpaatan anu hese dicaritakeunana mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk di poe awak kurang teh seger hiji nomor kaduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena nu endek ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna nu endek ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna nu endek ngaji isuk-isuk poe minggu kasorot ku panon poe ngawuduk heula gagah bae gagah sidar isuk-isuk lain lalawara mulai jam 7 jam 8 masih gagah keneh jam 9 jam 10 geus dula deuleu bae lapar sinar lapar geus aya dula deuleu bae sial kiai angel amat ngajina nyumpahan ka kiai tolol sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk setengah 12 geus pohara jasa geus ngantuk boro-boro disadiakeun tempat tidur diuk bae ge bisa nundutan hees lumantak urang ka masjid jam 10 ka masjid jam 11 poe Jumat diuk sila reup hees ulah dihudangkeun bubar Jumat eta bawaan sinar matahari isuk-isuk pan teu beda tapi begitu setengah 12 jam 12 lain deui naik deui engke ketika jam 2 mulai gairah aya deui kitulah diciptakeun ku Gusti Allah nu nyiptakeun kos kitu teh saha Gusti Allah masyaallah falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat berang orang kaladang capek nuka kantor capek nuka pabrik capek balik kuari maghrib sholat dahar istirahat isya langsung jang istirahat penting teh wa ja'alal laila sakan lumentak aneh kuari mah dagang ti penting baheula mapan ku kolot teh ai maghrib titah nutup dagang teh ulah sok engka geus waktu istirahat kuari mah maghrib malah muka dengan dunia teh lain waktuna kuari mah baheula mah beurang jang neangan dunia mah penting mah jang istirahat akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan mantak ulah nuturkeun Yahudi ulah nuturkeun Nasrani urang mah urang bae dagang beurang maghrib tutup geus bae usaha beurang jatilok aya nu macul penting tapi kuari mah justru macul ti peuting bae komo tamah macul sawah kobakan hiji mah nu mencong atuh peuting bae
ieu wa ja'alal laila sakana mun urang nuturkeun ieu istimewa berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib geus ulah kabita ku dunya mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui langsung urang lamun dek ngaji urang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya tas isya heula berjamaah terus ka ieu mah sare urang minta ka Gusti Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam 1 abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun penting ieu teh tahajud lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam 1 Gusti hayang ibadah ka Gusti udang ti penting urang tenang lantaran sarena berang keneh jam 9 jam 10 Ngenahin Allahu Akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepen jasa ka kaula nu kula ge resepen jasa ka anjeunna yustakuni wa sakuhu nyana ridwan ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting tadarru ka kaula ti peuting ceuri ka kaula ti peuting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal penting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat teman sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat endeu kumaha tahajudna jam 1 masih kena wawalak-wakan jam 1 jam 2 balik ceramah jam 2 iraha tahajudna jadwal panggung kapan teu kumaha deres namanya mah masih keneh ngaji keneh ieu nu diimah ngobrol datang ke jam 2 deuk iraha tahajudna deuk iraha tahajud deres mun ngobrolkeun agama aya nonton main bola kan hulu sia eta rugi urang geus ulah make nu kitu-kitu parewan TV ganti nu gede Faliku isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta dia laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat nu ti beurang tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas penting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafil wa ja'alal laila sakana saha tanu nyieun peuting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu panon poe mah kapanggih deui sataun kaporosna ai bulan maka panggih teh sabulan kaporosna aya falak-falakna panon poe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falaki yasbahu urang sok dibaca panon poe aya falakna bulan aya falakna aya manzilah-manzilahna jadi mual kaluar tina reelna bulan jeung panon poe ge lantaran bulan jeung panon poe teh lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullun fi falaki yasbahun panon poe lempang dina falakna ukuran satauneun
kitu keneh bulan berangkat tina porosna tina palakna sabulaneun tah ieu dijadikeun aya manzilah-manzilahna wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dina surat Yunus dijelaskeun ku Gusti Allah, Allah teh ngajadikeun asy-syamsa panon poe diya'an caang nu teh dina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potong ge kadeuleu nu geulis kadeuleu geulisna nu betot kadeuleu petot nu putih kadeuleu putihna nu hideng kadeuleu hidengna melalui panon poe ieulah wa huwa allazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Begitu tipeting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa henteu disebut poe henteu tapi indahna pohara jasa ieulah cacaang panon caang bulan nu mantok ku budak masuk dipake bobogohan di handapeun kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta bulan ya Allah ya Rabbi. Di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna jang naon ieu lita'lamu adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun bing bilangan bulan dihitung ku ahli palak teh mimiti ti April afamtun maisarhun yunjalhun rusarun agasun sepsunjun burujun simaliun April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ieu adalah buruj simali bagian kaler okmizun nop asdun deskauzun janjatun febdalkun burujun janubiyun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi aya us-usna di dinya afhamtun hartina April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9 jadi berarti urang lamun deuk hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian shimali apakah bagian janubi artina shimali teh keur lempang kaler panon poe teh apa keur lempang kidul lantaran ieu teh aya falak-falakna aya bagian kaler aya bagian kidul engke waktu salat ge beda-beda waktu salat nangke asar teh aya jam 3 lewat 10 aya jam 3 lewat 14 aya jam 3 menit lewat 5 aya deui engke jam 3 lewat 30 menit magribna lamun urang keur make jitu waktu Indonesia Barat engke beda-beda kecuali orang make waktu gorbi lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam genep bae aya waktu istiwa zohorna selalu jam 12 bae mun urang ngaji palak dek make istiwa zohor asa jam 12 zohor asa jam 12 zohor ngan kudu ditimbang make rubu nah eta teh waktu ngaranna waktu istiwa baheula mah di hareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun henteu angkeub mengangkep teu bisa aya tek nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu non detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae pelempeng kalangkang kadinya berarti jam 12 istiwa ngaranna istiwa teh ngaranna tah atawa urang deuk pake waktu gorbi magribna selalu jam genep tah lamun bulan puasa urang nyetel waktu gorbi ngeunaheun jadi geus teu kudu kurang leuwih asal jam genep magrib asal jam genep magrib engke waktu Indonesia Barat mah mungkin jam genep lewat 5 jam genep lewat 10 macam-macam atawa jam genep kurang 2 menit pokona mah urang nyieun waktu jam genep magrib wah nu kolot mah kaburu modal geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu pikiran beuteung ge datang moal ka magrib cak kena ieu incu Allah mah nyana ge nginum sarua bae tolol. Ih, saha ciptakeun wasyamsa wal qamara husban. Kula
lantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak. Sia lahir bulan naon? April. April berarti ieu Skoprio. Hamel. Berarti ieu Ustaz 9. Sangaran sia? Ngaran aing Teddy. Teddy hayang ka sasya? Hayang ka Sarwiti. Hitung huruf anu hirupna nu paehna ulah. Sarwiti hiji sin, ro paeh ulah dihitung. 2 waw hirup, 3 ta. Sin 60, waw genep, 60 genep, ta 200, 260 genep. Ngaran siasa Teddy. Ta 200 dal opat berarti 204 lobana wewe kuari setahun teh adalah 12 bulan bagi 12 Sarwiti tadi seberapa 300 260 genep bagi 12 seberapa cepat kalkulator. Masih keneh aya kenehnya sa bagi deui 12. Sesana tina 12 sabaraha? Engke Tedi bagi deui 12, sesana sabaraha? Masih keneh loba keneh bagi 7. 7 teh poe. Bagi 7 deui, sesa tina poe sabaraha? Ieu jadi dukun ya. Jadi dukun ya, diadukeun yang ngaranna ieu. Nah, ternyata nyesana teh oh ieu mah lamun ieu. Ieu opat, Sarwiti opat ngitung ti Ahad. Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Wirid ku sia tape Rebo. Yeh, sia ujianana. Geus lah pokona. Jam sabaraha cenah Kiai ngawiridna? Maghrib. Batur salat siang ngawirid. Teu kudu salat. Diutang dihitung diutang pahala karena ge husbana. Tuh, wa ja'ala syamsa wal qamara husbana. Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan, yakni Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe. Nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna. Tapi geus ditakdirkan ku Gusti Allah seperti eta. Geus dijadikeun bulan-bulanna tahun-tahunna, engke dijadikeun ku ahli palak mah aya tahun kabisah, aya tahun kitu basito. Ke tahun kabisah sabaraha, tahun basito sabaraha ukuran-ukuranana. Aya dina ilmu palak mah nu mantak teu kacaletot. Dihitung kurang tahun naon ieu? Hitung. Geus tanggal hijina mana? Tanggal hijina bulan Ramadan teh poe naon? Geus moal misek lantaran geus dihitung melalui ilmu falak wasyamsa wal qamara husbana. Asal diaji bae. Lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan-hitungan menang Amerika. Kunaon emang? Kurang otentik apa naon? Urang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus. Asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti MUI nungguan heula ti Amerika, nungguan di luar negeri ndek ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun. Nyen cenah urang rumus can bisa, urang nyen rumus can bisa. Make hitungan-hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyen rumus. Ari make sulamunairen. Nah, ngaji nyen rumus sorangan. Ngaji nyen rumus sorangan. Beak cenah eta nyen ku sorangan. Wawasanna leuwih ke depan. Kurang kumaha Syekh Mansur. Tapi kuari coba kurang. Nyen kurang eueuh nu becus sa Indonesia. Profesor mana titah ta nyen rumusna teu bisaeun. Nungguan ti Amerika bae. Kumaha lamun digiclekeun ku Amerika, nu matak ngagiclek bae ngahaja nyana. Matak dirumuskeun di internasional di Saudi Arabia. Ternyata nu menang tetep Sulamunairen. Nda kumaha deui atuh. Coba
nu kamari teh saralangan teu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna di salah. Coba orang mengamati hitungan internasional da kamari teh dirumuskeun unggal tahun ge nu menang tetep sulam. Diulah-ulah ngaji sulam tetep menang. Nu kumaha tuh? Ulah micen mata, ulah micen ceuli. Da kabeh ge kuari mah geus jararitu kuari mah informasina global. Nyaho kuari ke dirumuskeun di dunia internasional. Palak kamari pan anu salah. Mantap Malaysia yang serikeun ka Indonesia. Kami belajar falak di Indonesia, kenapa orang Indonesia tidak memakai falaknya? Orang Malaysia belajarnya di Indonesia, kunaon ai Malaysia na akur jeung sulamunairen ai Indonesia henteu. Ya sarikeun orang Malaysia, kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkan jeung Malaysia. Nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia, kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia. Hulu sia bego. Teu boga kaisin meureunna. Teu bisa nyen rumus urang teh teu bisa nunggu ti ditu mantak moal ka ngaritung kuari teh can ngaritung teu boga rumus ke asal bulan rawah nungguan rumus turun ti depan karak dihitung tinggalin wasyamsa wal qamara husbana tinggal ngaji bae dek ngaji sulamunairen mangga dek ngaji durusul palasi kepala kiai di Jawa mangga akur tak bakalna durusul palaki mah beda seutak setik jeung sulam. Selain ti eta cak guru kula dua guru murid daripada Syekh Mansur bener mah bener ulah dipake dua bae nu dipake mah hiji sulam munairen dua durusul palaki ngan kesulitanna durusul palaki mah make logaritma. Lamun teu ngaji logaritma tuh moal bisa. Mata kula mah ngaji heula logaritma jakeul baheulana sakola Pak. SD kelas 6. Ngaji heula log. Aji. Manta kau kesulitan lamun urang geus ngaji mah. Geus yakin menang ulama beres. Tuh, aya abah mah ngos kituna kieu bae teh babarita Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Balik deh Agustus, September. Nyaro sarua. Atau make gitu Japar Sodik mah 5 tambah 5 bisa eta teu pake anggaran puasa ulah jang naon atuh eta yang hajatan tah maksudna babari bae abah mah ulah mun yang hajatan los pake tetep sulam durusul palaki jadi dihitung wasyamsa wal qamara husbana panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah, untuk hitungan lebaran, untuk hitungan puasa, untuk hitungan bulan, urang bisa nganyahokeun bulan ieu sabaraha harina yang kepentingan nu mantak Kangjeng Nabi ge ditanya yasalunaka itu anil ahillah. Kangjeng Nabi ditanya Gusti ari eta si tanggal kumaha eta maksud kumaha mimiti leutik kaju gede haju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah. Sahabat naranya ka anjeun Muhammad tentang bulan-bulan sabit mimiti ayat gede gede tanggal 15 ketika ngalemes leutik ke aya deui kumaha Kangjeng Nabi ngajawabna qul hiya mawaqitu linnas eta mah waktu-waktu pikeun manusia aya waktu Ramadan aya waktu lebaran aya waktu Arafah jeung wukuf jeung waktu-waktu anu sejenna nu ditanyakeun bulan nu ditanyakeun tentang bulan sabit dijawabna ku Kangjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu qul hiya mawaqitu linnas usbana itu mentak lamun kuari urang boga anak daek masantren teruskan kadang ngaji falak kena nyahun falak salafus sholihin falak anu kuarina make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan orang nunggu rumus di Amerika aji mah aji baik jang perbandingan di mana ieu selekna di mana ieu mislekna supaya orang nyaho oh iya mislekna di dieu kos kitulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah dalil mimiti Allah innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy
eta teh kabeh nu nyiptakeun zalikumullah dipertanyakeun fana tu fakun kunaon atuh mararengko teh daek percaya kana yen bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta. Nomor kadua nafalikul isbah Gusti Allah teh anu ngajadikeun waktu subuh dijadikeun berhikmah anu luar biasa waktu subuh teh ke urusanana hikmahna pohara jasa jeung wa ja'alal laila sakana anu ngajadikeun peuting jeung tempat istirahat cicing teh Gusti Allah. Bahkan Gusti Allah teh ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeun sebagai husban perhitungan jangan nyahokeun bulan jangan nyahokeun tahun di tahun kitu Isa Al-Masih datang ka kuari geus 2000 sabaraha 2013 perhitungan hijriah ti Kangjeng Nabi hijrah kuari geus 1434 eta kan saya hitungan-hitunganana tinggal kuari mah cepetan mana antara hijriah jeung kitu Masehi tapautna per 10 tahun sabaraha tapautna per 100 tahun sabaraha aya perbedaan lebih cepat mana di antara Masehi jeung hijriah eta perbedaan kitu engke bakal dicaritakeun hikmahna kok aya berbeda sih di ilmu falak engke bakal dicaritakeun perbedaan harina antara Masehi jeung kitu hijriah lantaran di hijriah mah eueuh 30 hiji tanggalna di Masehi mah aya tanggal 30 hiji di hijriah mah teh aya 29 sampai 30 tapi di Masehi mah pan aya tanggal 29 aya 30 hiji berarti ke pertahunan leuwih lobaan Masehi batan hijriah per tahun bae urang geus kanyahoan sabaraha hari lantaran di hijriah mah tanggal 30 hiji geus beda per 10 tahun sabaraha per 100 tahun sabaraha perbedaan eta teh ku ieu ke bakalna aya naonan aya hikmahan engke urang ngajadikeun anggeranana macem-macem ngajadikeun teh nu dijadikeun hijriah nu dijadikeun Masehi tergantung kumaha permasalahanana ya wasyamsa wal qamara husban zalika taqdirul azizil alim eta kabeh nu dicaritakeun teh kepastian Gusti Allah anu maha gagah tur maha uninga nyahoun Gusti Allah mah gagah Gusti Allah mah di pasrahan malaikat titah narik bulan pasrahan malaikat ieu titah narik panon poe di pasrahan manusia ku malaikat-malaikat ieu malaikat raqib di dieu malaikat atid kamana bae ge padahal mah Allah teu kudu masrahkeun ka para malaikat tetapi lah Gusti Allah masrahkeun abeh engke aya laporan ka Gusti Allah urang ka mana bae ge aya catetanana ciha deui ta ieu kagagahan Gusti Allah kauningan Gusti Allah luar biasa urang ka mana bae kanyahoan ku Gusti Allah sanajan aya malaikat ulah-ulah aya nanaon ciptaan Gusti Allah di jero taneuh aya batu hideung di jero batu hideung aya sireum hideung leutik Allah masih keneh nyaho kunaon atuh urang kuku malandangan kuari ieu kos teu percaya ka Gusti Allah mentek belajar heula ngaji syariat geus beres ngaji syariat kuari urang eusian batin supaya belajar ilmu tauhidna jangan nyahokeun zat Allah jangan nyahokeun afal Allah jangan nyahokeun sifat Allah nu wajib kurang dikanyahokeun teh 3 hiji zat Allah kedua pagawean Allah katilu sifat Allah nangke bakal timbul tina innallaha falikul habbi wan nawa datang ka tungtung engke nu kurang bakal dibahas ieu jangan nyahokeun kabeh ge zat Allah pagawean Allah jeung sifat Allah urang mah ngaji tauhid teh kakara wujud qidam baqo mukhalafah lil hawadits qiyamuhu binafsi wa daniyat qudrat iradatil muhayyad sama basar kalam das dan syukur sakitu doang mengarah karena zat Gusti Allah mengarah karena apal Allah mengarah karena sifat Allah mencan nu mentak can aya ngerenyet di jero hate tapi lamun urang engke belajarna ka jerona nganyahokeun zat Allah moal waka bisa nganyahokeun zat Allah mun teu nganyahokeun apal Allah moal bisa ka harti apal Allah mun teu nganyahokeun sifat Allah berangkat urang tina nganyahokeun sifat Allah mana mimitina iya innallaha falikul habbi wan
kok bisa gitu engke dimodif ku ahli toriko nggak jadi sifat Allah sebab pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah. Kahayang urang kieu Gusti Allah kitu tetep Gusti Allah, kahayang urang ka dieu Gusti Allah ka ditu Gusti Allah. Pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah. Urang hayang kawin jeung nu geulis tapi cak Allah jeung nu jore bae, nu jore bae. Ciptaan urang mah hayang kawin teh jeung nu putih nu bersih, barang kawinnya hidungnya loba cedaan. Urang mah hayang kawin teh ka nu bersih, ka nu geulis ternyata barang dibuka dotonna aya sajengkal. Doton tungtungna urang ngome doton bae. Nang Allah, kehendak Allah. Masya Allah. Jadi orang ke belajar tauhid sifat, tauhid af'al. Tauhid af'al mah artina seluruh pagawean adalah pekerjaan Allah. Pagawean Allah, pagawean urang teh diciptakeun ku Gusti Allah jeung pagawean-pagaweanana. Samaruk urang diukieu teh nang urang nang Allah, samaruk urang lempang teh nang urang nang Gusti Allah. Jadi setiap aya makhluk, aya kholikan, hayang kena datang ka dinya tak kumaha. Iyalah melalui tafakur jeung zikir. Tah supaya ngerenya date teh asa didelekeun bae ku Allah, asa didengikeun bae ku Allah, asa dikanyahokeun bae ku Allah. Mahal tah hayang ka dinya teh. Nailah zalika kabeh tadi taqdirul azizil alim. Iyalah kakarak datang ka dieu nganyahokeun tentang dalil maha penciptana Gusti Allah. Masih keneh urang bakal nganyahokeun padituna leuwih luhur deui. Wa huwa allazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu. Bakal nyaritakeun perbintangan-perbintangan. Nah, ieu engke. Ieu bintang naon, ieu bintang naon, ieu bintang naon. Ieu bintang Taurus bakalna kumaha ieu bintang Taurus. Ieu bintang engke dikanyahokeun lahir bulan naon sia bintangna anu. Ieu mah kajen ku kumaha ge resepna anu. Dukun. Bisa mengarah ka dinya engke ari diteruskeun mah ngan ieu mah lain nyari